Urang panggil wae, panggil sana, Ujang, Darso, bungsu kasangakeun. Iya, siang Ujang. Mangga Abayu. Iya, Kang Ujang, Darso. Iya, ayo. Bos Dadang, sareng KJJ-na diantos. Diskopi oke, siap. Kareke panggi sakali, kareke mondok sakali, kareke bareng sakali. Langsung pokok. Asik. Kareke ningali panonna, kareke ningali bitisna, kareke ningali pipina. Langsung pokok. Goyang. Dola atoli, si mojang seksi anu panggil poe kamari. Dola atoli, si mojang seksi kebatanya poe kamari. Kareke diajak bareng, kareke diajak seri, kareke diajak aja. Langsung pokok. Aye, kareke ningali panonna, kareke ningali bitisna, kareke ningali pipina. Langsung pokok. Goyang. Dola atoli, si mojang seksi anu pagi poe kamari. Dola atoli, si mojang seksi kebatanya poe kamari. Musik, alah, aya bos Dadang, aya bos Kope, cilake kabagu hajatna. Bu, ayo bu, apa badan oke, aye, so, alah, aya Kang Udin Barabat, ugi asing saya sadayana tilaweka, bos sayurna hayu, siap, goyang deui, siap. Kareke panggi sakali, kareke mondok sakali, kareke bareng sakali. Langsung pokok. Bagus. Kareke ningali panonna, kareke ningali titisna, kareke ningali pipina. Langsung bogo, goyang. Dola atoli, si mojang seksi anu pagi poe kamari. Dola atoli, si mojang seksi rupanya poe kamari. Jadi loba bohong, jadi loba wadul, sok loba nyinter. Osok legin penting tara aya berang akibat pergaulan. Gatu bojo hiji hayang geraganti, ah cilaka. Loba kahayangna jadi culametan akibat pergaulan. Tapi nada henteu kurang, anu hirupna jadi maju. Malahan datu saeutik nu berhasil dina bisnis akibat pergaulan. Aya alus aya gorengna, eta kumaha gaulna, eta kumaha urangna. Bos Dadang, mun dipikir-pikir budak jadi ngalobaan, incu beuki nambahan akibat pergaulan. Memang dah teu salah, gerapek renyepan bisa hirup lantaran pergaulan. Kodok heula, jadi loba bohong, jadi loba wadul, sok loba nyingcer. Osok legit penting tara aya berang akibat pergaulan.
ganti bojo hiji hayang gerak ganti cilaka loba kahayangna jadi cula bedan akibat pergaulan tapi nada tekurang anu hirupna jadi maju malah ada desa etik nu berhasil dina bisnis akibat pergaulan aya alus aya gorengna eta kumaha gaulna eta kumaha urangna mun dipikir-pikir budak jadi ngalobaan incu begina bahan akibat pergaulan memang dah salah gerapet renyepang bisa hirup senang lantaran pergaulan hirup eker sering eker ngena eker segala eker rek naon deui hirup marek naon deui hirup marek naon deui hirup marek naon deui bagus bojo bager awak neuner ibitna beungeur sagala beungeur rek naon deui hirup marek naon deui hirup marek naon deui hirup marek naon deui selama berhembus selama laut berombak janganlah putus asa terima apa adanya rek naon deui hirup marek naon deui halus rek naon deui hirup marek naon deui hirup marek naon deui eta hirup marek naon deui hirup marek naon deui hirup marek naon deui bojo bager awak neuner imbita beungeur sagala beungeur rek naon deui hirup marek naon kodok heula hirup marek naon dan keluarkeun aing mah asa kurang rame ye alah anu dua anu hiji ulah sok hayang ganti ulah rek suka-suka gereuyeun anu diimah rek naon deui hirup marek naon deui rek naon deui hirup marek naon deui eta hirup marek naon deui eleh kali marek naon deui hirup marek naon engke iraha alah bojo bager awak neuner imbita beungeur sagala beungeur rek naon deui rek naon deui hirup mah hirup mah